Neng, hayu. Naon akang? Hayu si eta tuh gaun ayangan buka adi tuh. Piraku atuh ayeuna beurang kene. Hayu kalau biji kebuka kan si eta bisa kok biji kebuka si eta. Wow, ih. Hayu. Hayu. Beurang kene. Hayu. Ih, ama. Ayo atuh ah. Maksud teh kieu? Kenapa eta ini? Naon-naon lah. Salila nyaba ari balik kan saukur mawa baju rembing. Semalam kurang rek di Parablama gitu. Bis, jangan, betul jangan adi aja siapa? Nyin adi. Tahara yang teuing aing mah. Tadi aja. Ngajak naon? Urang masuk ke kamar sotenek mawa sapu pan. Jangan babuk. bukan. Babuk sifat akang anu ninggalkeun urang salila-lila ari balik kan mawa baju rembing buku. Buat yang kalian ayo kamu cerita jangan berani. Geus ulah sok api-api lah lolos. Tapi lah diusapan-usapu oge lah. Ogoan. Ayo sapan tong baju aja. Kalau baju ke sapu. Terus kuduna make naon? Ta baju hadekeun aku batu bisa jaman nempo. Maka lain perasaan lain ke sapu dan ada. Jadi Adilan teh hayang nganggep panangan gitu, Mantap, Mak. Ari balik teh sing reman. Lain setahun sekali balik teh. Bari balik teh kuy mau hasil jeung pamajikan. Tenang. Bi, ya Kau di mana ku bilang? kita beli kopi. Bawa dia. Duluan. Ya, mang kopi nama. Ampun, pengen pulang kopi dua. Jeung jajan, jeung ngopi heula sama beli kopi teh. Bi, baru datang mana, Bi? Baru dak mangis balik ke tadi. Ising bener ya. Pengaruh terus cuma lila-lila teuing. Mana kopi. Sarikakeun tuh. Di pantu jeung jajan yang teh ilah pas teh. Nungguan Mang Aep lila di. Loba nu meulina. Aku urang cicing we kapan ngopi heula atuh sapan aya duit nanya. Heeh. Bolah bener. Main aja duaan jewangnya. Iya. Nah, oke. Bi, HP urang tinggalin euy. Di Nah, mana? teh nyaho ai kolot mah. Eta maneh di mana? Oh, itu tuh Bi tuh. Maaf, mereka tinggalin aku sut amat Bi. Kemana tuh? Biasa, tas nyuparkeun heula kawajibana. Kewajiban naon Bi? Kan si otoy heungeun boga leutik. Ngobrol. Mak. Hayang nambah deui tawa. Ini ponangan sekalian aing teh. Agak kuai lah. Hayu atuh bener nambah deui mah hayu. Lah, geus aing kuleun cukup lah. Oh, jug. Cukup kuleun juga. Oh, itu. Balik nama opara bayi bung sare di luar mah. Aduh. Kan ayo pisan.
Assalamualaikum Mi. Salam. Nah, Mbak Solina Lila. Temawa dulu. Goblok salah kita. Gitu patut. Pisan aing pusing. Aku aing kudu kawin deui. Mangkai. Soalnya itu yuk. Ayo. Magandang gabi dulu Bang Pana. Panas sih dulu. Mah, ayo tadi kejadian aku mah gitu. Lah, biasa kau orang deh. Kejadian kumaha? Ai, smackdown si em. Di Smackdown. Si Eme. Kali wah, ku tahu sekali buta. Di Smackdown kumaha mah? Iya, iya cewek terus. Lah, bahula. Untuk pangkasap di lembur. Oh, mang pangkasepna di lembur gitu. Kena aing kasep. Jadi lo balun pokoknya kawin teh. Oh, jadi kena mang kasep jadi loban bugan ka mang gitu. Banget teh dua anu makabutkeun kawin teh. Oh, jadi teu hiji dua nu ngagukeun ka mang teh. Henteu. Nah, kumaha caritana mang bisa eta jeung si Eme? Bisa kawin. Saheula. Pancen mah ke sekolah kene. Oh, sekolah kene. Jadi ceritanya kumaha mang bisa diparebutkeun ku awewe. Intina mah mun kaluar kata timah tengah kata aman. Teu aman. Teu aman kumaha mah? Ieu. Pokona tiap mun kaluar geus pasti awewe maregat. Oh, jadi pas mang keluar imah awewe teh pasti maregat ka mang. Iya, awewe teh hiji dua ka urang. Ibu cidilan. Oh, kabeh ka mang ibu dilan. Iya, hiji dua sekolah tu muda ka urang ibu cidilan. Nah, kumaha caritana mang bisa kawin jeung si Eme? Iya, bisa kita bedakeun mah. Si emah teh bagana kembang desa. Kembang desa kumaha mang? Loba anu sayang maksudnya dia. Sok atuh caritakeun ku mang. Kumaha caritana mang bisa kawin jeung si Eme? Kaki bisa kudu dicari-carikan mah. Kemana tuh tukang kopi? Pak! Allahu Akbar. Lapisan. Naon tuh mana cuk? Iya wah ya, orang tuh ya. Foto iya. Foto ya. Kumacarana urang hayang ganteng. Gitu. Atuh da maneh mah kudu mikir atuh seutik. Kumaha kitu? Beungeut sia garam padan kitu. Ganteng. Itu kieu ge artis Bollywood, kieu ge kumacarana urang mah teu nyaho masalahna loh. Kono yang ganteng kumacarana we make komputer atau naon dibantu ku fotokopi we. Bisa Gitu. tenang kayak Ya. pokoknya. Pokoknya beungeut maneh jadi bodas. Jadi bodas pokoknya namun bisa marah ada jangkungan ka Bisa, eta ge. bisa, Awak bisa. urang teh di teu tempatna pendek teuing. Tapi ke ciri beke ya itu. Ada jangkungan terus sabara senti we gitunya. Bisa. Yang ieu nama kitu ge. Oh, bisa. Bisa. Ah, sip lah. Pindah kana tuh lah kana HP urang. Di lewat naon? Ah kana eta we kana. Share it. Kana series kana naon. Oh, betul.
Aktifkeun lah tuh si elitnya. Oh. Guys. Sing janggungnya, wah. Sing jangkung sing bodas buk mah kumaha we? Sing artis Korea urang wayang teh. Nah, siapa yang menggambar sih anu dikirim urang Hah? Salah kirim lain eta kana heula. Sing. Nah, tang guys. Sing kaset pokok namanya. Bisa. Oh ya nak. Itu. Kira-kira itu sabaraha Pak? Kayak gampang masalah harga Oh, ya. iya, siap. Gampang masalah harga mah. Pokoknya mah ieu beungeut maneh anu tadinya di jiga rampadan, Sing ganteng. Pokok nama. tapi jadi bodas Oh, gitu inti ada namanya. kumacarana wae namanya Pak. Komputer kada dibantu ku komputer. Siap. Kumaha? Cuk itu si emang ka mana? Geus gaya gitu. Men, gerak. Aya pi obroleun. Ari tadi dahar jeung naon? Jeung goreng simat aya gitu kumaha? Bae rasa beuki geulis wae nih. Ini. Bisa wae. Ya, makana geran. Jadi awewe teh tong geulis-geulis teuing. Emangnya kumaha? Karunya kana bogoheun teu kesampean. Cicing, kolot mah tuan. Ai. Kolot pipiluan pisannya. Padahal mah cicing. Ya, kadira teh sakedeung ya, EP obroleun. Halus. Ih, tuh ka warung ya sakedapnya. Oh, jeung atuh. Man kade ulah sampai ka teu poho ka dieu nya. Heeh, kayak mangke we nya. Heeh. Lu bener kan sih tangguhan ka di dieu nya. Heeh. Ka dieu sia nya.